Pernah kealaman ku salah seorang budak urang kampung Giriharja anu ngaranana teh Ono. Harita mah Ono teh masih kene sakola di SMA. Pareng di sakola si Ono teh ngayakeun piknik ka Pangandaran. Ku sabab nu ngayakeun sakolaan nya manehna ge teh bisa mungpang. Manehna ngilu piknik ke Pangandaran jeung batur-baturna di sakola. Tambah hayang nyahoe deui lain ngan ukur ngadenge ti batur ngeunaan Pangandaran teh. Nya pangalaman anyar jang manehna mah apa laut Pangandaran teh. Geus teu kacatur resepna jeung suka bungahna si Ono jeung nulian salila aya di Pangandaran. Malah waktu sapoean aya di Pangandaran teh meuni asa sakedeung. Kacaritakeun si Ono jeung rombongan ti sakola geus rek baralik deui ka Bandung. Ti Pangandaran mah bareng kana beus. Ngan basa tepi ka Bandung balikna ti sakola teh nya masing-masing balik ngajugjug ka imahna sewang-sewangan. Harita daratang deui ka sakola teh peuting. Maksudna si Ono ngajak si Dede balik bareng ka imahna. Sabab ti sakola keneh oge geus karasa keueung lamun seug balik ka imah kudu sorangan mah. Jeung pastina wae si Ono balik ka imahna teh kudu leumpang. Sabab jam sakitu mah ojeg-ojege geus arareuweuh. Harita si Ono balik ti sakola teh aya kana jam 1 peuting. Tapi sok sanajan keueung jeung sanajan sieun oge nyawayahna we manehna kudu balik ka imahna. Atuh si Ono leumpang muru ka kampung Giriharja. Basa manehna keur leumpang dak dumadak aya hujan leutik ngaririncik. Rek balik deui ka sakola ngadoniuhan heula kagok jeung baju oge geus rada baraseuh deui. Si Ono leumpang ngungkug muru ka imahna. Hujan ngaririnci kaayaan peuting eta meuni sepi jempling. Si Ono sakedapan mah ngeureunkeun heula leumpang. Basa rek ngaliwatan ka palebah jambatan loneng. Sia karasa aya rasa keueung. Bulu punduk manehna karasa cingkuringkak. Sabab manehna mineng ngadenge ti batur yen di palebah jembatan loneng. Lamun wanci peuting teh geus loba kacaritakeun. Geus kasohor loba bejana. Inget kana caritaan kitu manehna jadi beuki asa rarempodan rek ngaliwat ka jembatan teh. Keur mah kitu katambah ku manehna katinggali di palebah jambatan teh aya salah saurang awewe anu keur leumpang nanjak. Eta awewe teh ditiung anduk make baju kabaya, kabaheulaan sarta make payung. Saha itu siga awewe anu keur leumpang. Lain urang dieu siga nama. Eta beungeut lagi bet asa kakarek ningali. Jeung narek ka mana di wayah kieu masih keneh liar. Katingali ku si Ono eta awewe teh leumpang nikreuh ngajauhan. Ngan basa palebah pengkolan, lebah tanjakan,
eta awewe teh ngeureunkeun lengkahna. Tuluy Malik bari melong ka palebah si Ono ti kajauhan. Tapi si Ono tepati malire kana eta kejadian. Manehna terus we leumpang hayang geura nepi ka imah. Si Ono teu malire ka eta awewe anu tadi papelong-pelong jeung manehna ti kajauhan. Basa manehna keur tonggoi leumpang. Teu sababaraha menit ujug-ujug eta awewe anu tadina melong teh geus aya nampeu hareupeun manehna. Eta awewe ngejega ngahalangan jajalaneun si Ono. Malahan panona eta awewe teh mancok bolotot ka si Ono anu aya di hareupeun. Atuh ningali kitu mah si Ono langsung lumpat meuru ka imah indungna. Si Ono lumpat satarikna supaya tereh nepi ka imah. Harita aya kejadian aneh ke si Ono. Basa manehna lumpat teh bari jeung tulung-tulungan. Malah satepina ka lawang panto imah. Si Ono langsung gegedor kana panto. Ma, tulungan Ono aya nu megat, Ma, geuwat buka panto, Ma. Tapi sok sanajan cek si Ono mah gegedor kana panto teh tarik. Tapi ti jero imah tak aya nu malire. Malah di eta lembur teh imah si Ono teh pada dengker jeung imah tatangga. Tapi kaya saurang-urang acan anu malire ka si Ono. Geus satarikna ngagedoran panto oge angger taya saurang-urang acan anu malire ka manehna. Geus jelas taya anu malire mah antugna si Ono inget ka imah ninina nu aya di sawetaneun imahna. Maksudna manehna rek minta tulung ka ninina. Sakedapan si Ono mikir heula. Sabab lamun kudu ka imah ninina mah sanajan tepat di jauh oge kudu ngaliwatan deui jambatan loneng. Atuh harita mah si Ono ngawanikeun maneh sok sanajan kudu ngaliwat deui ka jambatan loneng. Si Ono lumpat eta mah muru ka imah ninina. Basa si Ono keur mangprung lumpat di palebah tanjakan loneng. Si Ono ngarasa aya angin anu ngahiuk di hareupeun manehna. Si goreng, eta angin teh lain angin saangin-angina. Da eta we leungit angin. Ujug-ujug aya deui awewe anu tadi. Atuh si Ono beuki ngarasa sieun. Si Ono sieun tapi siga anu keuna ku tenung. Ongko sieun tapi naha bet aya hate hayang ninggali ka eta awewe. Si Ono eureun tina lupatna. Panona jadi melong mancok ka eta awewe. Keur kitu ku si Ono ujug-ujug kadenge aya sora anu seuri meuni melengking. Da eta atuh melengkingna eta sora teh mata kotos kekendangan. Si Ono buki sidik we ayeuna mah geuning eta awewe teh sukuna teu napak kana taneuh. Eta awewe teh ngalayang teu napak sarta awakna terus kakalayangan ngurilingan si Ono anu ngajengjen teu bisa ingkah ti eta tempat. Sok sanajan bari sieun angger we panonna mah manco ningali ka makhluk anu kakalayangan. Teu kungsi heula eta makhluk teh ngalayang ngageblus ka hiji imah nu aya di deukeut eta jambatan loneng. Eta makhluk ngageblus kana pager sarta terus ngageblus kana tembok.
harita si Ono bekisawan ku ayana kejadian sarupa kitu teh. Kusabab dak dumadak suku oge teu bisa dilengkahkeun. Atuh akhirna si Ono kapaehan di eta tempat. Sadar-sadarna deui si Ono beurang teh bari geus aya di imah. Ti kajadian eta aya kana samingguna si Ono teh gering panas. Cek beja ti balarea di eta imah anu deket jambatan Noleng teh aya salah seorang awewe baung anu maot alatan penyakit rujit. Nyati harita di eta jambatan teh sok loba kejadian. Malah geus aya 2 kejadian maut nepikeun ka korban jiwa di eta tempat. Sok padahal eta jambatan Noleng teh jalan lembur anu teu pati gede. Malahan kasebut nama jalan leutik keur kahiji lembur.